Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Iblis Jatuk Rawaronte jilid kadua bagian anu ka-57. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Lasmi Indri di Palihan Bandung. Kangge Acek Lasmi ngahaturkeun rewuh-nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Iblis Jatuk Rawaronte jilid kadua bagian anu ka-57. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tempak dung dung tes. So, ayeuna mah geura sebutkeun deuleu di mana ayana si Targosideung. Lamun nyumput di mana deuleu? Ceuk eta jawara saeutik maksa. Nya duka atuh. Da pun lacekna oge teh can mulang-mulang ka dieu. Walon Nilam Kinasih masih tenang. Lah, tong sok ngabohong deuleu geulis. Bisi digedean tah liang cikieu teh geura. Heh, tangkurak. Tita tadi sumut sia cucu ngapisan. Teu beunang di sopanan sia. Amarah nu tadi masih kabendung akhirna jebol. Beungeut Nilam Kinasih rei beureum rei geuneuk. Ambekana reng hapranjug peureub ngreketek meureub bangun hayang sajebrod-jebrod deun diteunggeulkeun. Geuning galak ayeuna mah euy. Cikan urang asaan diicip-icip. Ya, culung. Eta si jawara miheulana rajang. Bentuk seranganana nyaeta cawelan kana lebah handapeun buja Nilam Kinasih. Atuh asa beuki dilecehkeun, Nilam Kinasih ngabentar leungeun si jawara, dipendo ku ngacegerkeun peureub katuhuna kana cukang irung si jawara. Sat hut ceger dua. Yalah. Si jawara ngowowong tuluy nonggeng haragungan. Tulang leungeunna langsung retak, cukang irungna cekung jadi kantob ka jero, beungeutna jadi katempo aneh. Nenjok itu sebagian jawara jadi kahudang amarah.
Jelung. Tuluy aya kana tilu urang jawara jelung-jeleng nyerang ka dalam kinasih ti tilu arah. Nilik dina tata gerak anu tiluan katempona cukup maher dina ulin silatna. Setiap serangan kawila ngabahayakeun ngalah kana titik-titik kelemahan lawan. Nu saurang nyebrut ti beh kenca nyereg papacok jurus orai totog. Tibeh katuhu katempo seorang jawara nyecer ku dua bedog kenca katuhu dikubet secara bulak-balik. Sedangkeun nu saurang deui ngalati hareup leungeun jeung suku meta dina jurus sapu angin. Jeleng hudu tiu. Nilam kinasih luncat heula ka tukang pikeun ngawahan jeung neangan ruang anu laluasa. Tidinya kakarak we nilam kinasih silang bubat papag takis ngabagi tilu hurukan lawan. Dina jurus dihin Bratayuda sapasang leungeun nilam kinasih butbet nadah serangan ti tilu arah dibarung ku nyentakeun tanaga jero nu kacidarongkahna. Hiu des kaduk des kilak wer. Dua serangan lawan buh jurus orai totog atau jurus sapu angin narambag dina takisan nilam kinasih. Duarana sempat ngendag ka tukang samemeh maju deui nyerang. Sedangkeun kubetan dua bedog kembar cukup dikelid kesit giwar badan. Ulin usik nilam kinasih dina yang hareupan tilu urang lawana bener-bener kesit parigel tur kuat. Gerakanana variasi antara takisan jeung giwaran badan. Sabalikna lamun ngitung-ngitung kekuatan tilu urang jawara memang teu bisa diarangkap enteng. Serangan jurus orai totog lumayan bahaya sabab setiap tenggeulana ngandung wisa anu campur peurah. Di mana lawan kabeunangan moal meakeun waktu lila oge tuluy ngajelepeng ilang nyawa. Sedangkan serangan jurus sapu angin ieu oge lumayan jurus ngabahayakeun. Setiap tenggelanana nyentakeun angin padat tur bisa nyerang jarak jauh. Sedangkan ulin bedog sakembaran ieu oge sarua pada ngabahayakeun. Cacaganana nyerekcek tigasanana kokolepatan minuhan jeung ngahujanan ka sakujur awak matak paur pikeun anu nenjo. Di antara jurus ulin bedog, jurus bedog sakembaran kaasup jurus bedog tahap luhur. Dua bedogna sanyawa jadi butuh keahlian pikeun ngagunakeun eta bedog sakembaran. Untungna anu diserangna nyatana nilam kinasih jawara wanita anu geus asa ku pangalaman di dunia kajawaraan. Nilam kinasih kungsi jadi pupuhu karaman, kungsi ngancurkeun karaton parakan milik Durga Larang nepi ka rata jeung taneuh. Jadi atuh nyang hareupan sama tilu jawara mah teu pati heseeun. Bet-bet sawuk jeleng hukiu. Bedog sakembaran mah pral ti handap rek ngalah kana suku. Gancang nilam kinasih ngagajleng tuluy nojer angin laju ngadorong dua dampaleungeunna dipake nakis serangan dua lawan anu nyusul ka luhur. Wudu tiup plak-plak des kaduk des juralit. Tilu serangan ti tilu jawara pada ngajuralit diiring ku rabengna dangdaunan. Sabadaratna kana lemah si orai totog jeung si sapu angin rada rumanggieung. Biwir muringis ngarasakeun eungap lebah dadana. Sabalikna nilam kinasih langsung sambung laga nyang hareupan si bedog sakembaran. Manehna kesit ngagulak-gilek tak-tak tuluy mundur semu ngadengklang nyingkahan kuiran-kuiran dua bedog anu ngalah kana beungeut. Sat hut-hut hiuk lapsat kurila hus. Bedog sakembaran truy nyahcer teureun-eureun. Nilik bobot serangan sabetan dua bedog kawilang maher tur ahli dina ngulinkeun bedogna kamana we nilam kinasih incah langsung disampakeun si seukeut bedog.
ngan hanjakalna si bedog sakembaran teu ieu apaleun saha lawan anu keur sanghareupanana. Padahal lawan pangawakan awewe jadi rada nganggap enteng, rada rusuh hayang buru-buru ngarubuhkeun. Sagala anu dilakukeun ku si bedog sakembaran tetep percuma. Sakabeh serangan bedogna araratah rek dialat di mana wae nilam kinasi hese katuturkeun gerakna. Samalah sabelah bedogna hiuk trak pletok nepi ka potong. Satu tas dibentar ku dampaleungeun nilam kinasi lebah sisina. hiuk siuk belentrang trak cerijeg Atuh si bedog sakembaran sosoloyongan nyolontot ti barung ku beungeut anu pias. Kaget jeung teu nyangka dumeh sabelah bedogna bisa potong tibang ditemprang ku dampaleungeun saurang wanoja. Padahal bahan bedog deh dijieuna tina wajah Damaskus anu ceuk beja mah jadi bahan wajah paling kuat. Sedengkeun nilam kinasi curela celeng harita laju tandang deui nyang hareupan si Oray Totog jeung si Sapu Angin. Kali ayeuna nilam kinasi mimiti ningkatkeun daya tarungna. Jurus dihin Bratayuda tingkat katilu dihadirkeun ngajadikeun sapasang leungeunna ngahuru angin tur bebeledagan nyentakeun tanaga rongkah. Teu saeutik kadua lawanna dijieun ngendag sabaraha lengkah ka tukang. Para jawara anu sejen anu keur pada ngalalajoanan awalna mah nganggap enteng tur nganggap remeh. Ari geus nenjo kaluhungan nilam kinasih jiga kitu. Kabeh mimiti kapeupeuh mentalna kalindih wawanen. Cacak-cacak pangawakan awewe tapi tanagana bedas tur rongkah manglapis-lapis. curela celeng huut Harita serangan si Sapu Angin buah jarak deket atau jarak jauh masih bisa katahan, malah mere serangan balik sagala. Sabaraha kali si Sapu Angin ngajungkal nu akhirna kudu ngalai getih tina juru biwirna. hiuk des alah Lai getih ngalai tina tungtung biwirna. Nya kitu oge si Oray Totog leungeunna mindeng kekerepengan. Meureun linu nalika dukdek ngadut tulang leungeun jeung nilam kinasi. Lamun nilik kayaanana nilam kinasi kiwari bisa ngawasa pakalangan. Bisa wae manehna ngaluarkeun ajian Brajadenta atawa Braja Wikalpa. Beh dituna ngaluarkeun ajian pupuh kuncung caladri ilmu tutungkusanana ngarah urusan terherengse. Tapi nilam kinasi mikir-mikir lamun mah tilu ajian eta dipetakeun meureun imah den jaka milu ancur eta anu dijaga ku manehna. Sadar kana kakuatan lawan si Oray Totog jeung si Sapu Angin rada ngarejat heula ka tukang ngeureunkeun serangan. Nya kitu oge si bedog sakembaran tiluanana rutret silih reret dibarung ku parada nyusut getih dina juru biwirna. aduh Hayo, geura maju deui sia. Nah, kalah carici, maju. Gero nilam kinasi mancing sangkan tilu lawana supaya nyerang deui. Asa ditangtang nu tiluan teh meureunan. Harita curela culeng tiluanana langsung ngabagi diri deui. Si Sapu Angin gentak ngalirkeun tanaga jero sapinuhna. betesu Sapasang leungeun jol dilimpudan ku putaran angin panas jeung tiis. Si bedog sakembaran ngusa bedog anu kari sesa hiji deui. Eta bedog tuluy nyamurat cahaya kulawu. Sedengkeun si Oray Totog sebagian warugana nu utama sapasang leungeunna ngadadak jadi sarisitan kulitna. Panonna jiga panon oray tina parobahan wujud kitu pastina
si orai totog keur ngahadirkeun kakuatan sandingan miraga orai. Nilam Kinasih tetap tenang sanajan rada bingung. Tilu lawan pada ngawatek ajianana, sedangkan tempat pakalangan tarung di pakarangan imahna pisan. Anu dipika melang paur imah Den Jaka bisa ruksak, beh dituna bisa hancur. Nimas, Gentran Nyi Ratu Durgalarang meureun ngumahakeun. tenang Nyi Ratu. Abdi moal toh-tohan ngaluarkeun kakuatan. Hariwang ieu bumi Kakang Den Jaka bilih hancur. Tah eta pisan Nyimas. Lamun saliran Nimas ngaluarkeun ajian, bumi ditinggal Laraspati tiasa musnah. Satia-tiasa mah ngelehkeun lawan tanpa nimbulkeun karuksakan. Tadi henteu oge, ieu bumi teh warisan Laraspati kangge Den Jaka, ulah nepi ka ilang. Soal eta abdi ngartos Nyi Ratu, tenang we. Pami tiasa mah Nyi Ratu rada munduran sakedik ka pengker. Oh, mangga Nimas. Ratu Durgalarang mundur sabaralengkah ka tukang. Sedengkeun sanggeus kitu, Nilam Kinasih tuluy ngangkat dua dampal leungeunna ka hareupeun dada. Ambekanana rada ditahan, laju nyalurkeun dua jenis cakra nepi kana tungtung ram. Set. Anu keur dihadirkeun ku Nilam Kinasih ayeuna lain ajian Brajadenta, jeung lain deui ajian Brajawikalpa. Komo pupuh kuncung celadi mah lain. Tapi nu keur diwatek ku Nilam Kinasih ayeuna nyaeta jurus dihin Bratayuda tingkat kalima. Nalika tilu lawan geus jrung-jeleng pada nyerang, harita keneh Nilam Kinasih ngubetkeun sapasang leungeunna, ngirimkeun tenggelan maut jarak jauhna. Giri Bratayuda, Hiat bet sau dek dua. Tina kubetan leungeun Nilam Kinasih ngahadirkeun puseuran tanaga batin ngabentuk 12 tenggelan jarak jauh. Laju tilu urang jawara jadi teu labas kaburu mental kahujanan ku serangan Nilam Kinasih. Tilu jawara pada nalamru bari aruta getih. Masing-masing lebah dadana karentob geseng hideung jeung semu ngaleun haseup. Nyaksian kitu para jawara nu sejen jadi kasia kaget. Teu nyangka ka Nilam Kinasih sakitu pangawakan awewe tayohna sanggup ngarubuhkeun tilu jawara angkiran sakaligus. Keur mah manehna rada kapeupeung mental, ditambah nyaksian kitu bogoh we kawanina beuki ciut beuki ngeper ka titih buri. Sanggeus hasil ngelehkeun tilu urang jawara, Nilam Kinasih ngarenghap panjang ngalelerkeun tanagana, terus ngabagi paneuteup ka para jawara nu aya di dinya. Para jawara nu tadina baru diamprotan kiwari marerungked teu beda jeung beurit yang hareupan ucing. hayo. Saha deui nu rek maju? Saha deui? Tantang Nilam Kinasih laju ngadeuketan ka para jawara. Atuh para jawara daripada maju kalah alundur-unduran, beungeutna ngariak soak jiga teu nyesakeun kawani sadeuk-deuk acan. Ngan harita teh katempo aya saurang jawara nu katempo masih tenang. Dedeganana rada kolot kaciridina buuk anu ngeplak meh ampir huis kabeh. Hayo. Saha deui nu rek maju? Hayo, maju. Corobok Nilam Kinasih deui nangtang. Nimas, ulah diteraskeun Nimas. Hampura, lamun kami para jawara geus ngaganggu katang terma Nimas, hampura. Ceuk si jawara nu kolot laju leumpang ngadeukeut ka Nilam Kinasih. Sanggeus nepi hareupeun Nilam Kinasih reg, eta jalma teh eureun laju rengkuh mere panghurmatan ka Nilam Kinasih.
Nilam Kinasi timbang mencrong bari tetep waspada. Bisi si jawara kolot kitu ukur akon-akon wungkul. Pas balanga bisa bae nyerang ngabongohan. Sakali deui, apunten Nimas, apunten. Kami para jawara angkiran tos ngariweuhkeun salira Nimas kali kulawargi di dieu. Apunten. Cek si jawara kolot. Atuh para jawara sejen milu sasado oge. Ari soal ngahampura mah, kula pasti ngahampura pisan. Mung kuring heran, na teu pupuguh jol-jol nyarian kaributan di tempat. Sakumaha nu kauninga ku salira Nimas. Kami sadayana teh bade nyuhunkeun tuang bubuhan tos lumampah tebih di Panjalu. Mung lepatna panginten dina carana kirang tata, kirang titik, kirang duduga prayoga. Mohon kitu. Pikeun abdi mah moal aya istilah koret sareng kumed. Asal carana make tata krama. Ulah saing jawara bisa lumaku samana-mana sanggeunahna. Muhun Nimas, muhun. Sakali deui, hapunten abdi sadayana. Pindo si jawara kolot sakali deui bari rangkul. Abdi oge dari apunten Nimas. Celengkeung para jawara. Sami abi ge, sami. Tungtungna jadi reang saur manuk. Ke. Kunaon jadi kieu? Punten Nimas, punten. Ieu teh abdi asa kageuing emutan, asa kaudang ingetan. Cek si jawara kolot bari dekuk. Soal naon? Tapi punten sadeu acana Nyimas. Aki teh aya ganjelan kapanasaran. Ganjelan kapanasaran naon? Nya, paminingal tadi kana pameunteuk sareng tata gerak cara tarung salira. Upami teh lepat mah salira teh jawara anu gaduh julukan nyiriwik kuntring teh nya. Cek eta si Aki tumanya. Nah akibat naroskeun eta? Nilam Kinasih can waka ngajawab ngadon malik tumanya. Aki naroskeun teh dumeh asa kageuing emutan waktos ninggal pameunteuk sareng tata gerak tarung anu di lakukeun ku salira. Aki yakin salira teh nyiriwi kuntring salaku pupuhu Karaman satatar Pasundan. Nilam Kinasih jol ngarahu kumandeuar. Anu diomongkeun ku si jawara kolot teh memang bener. Lamun ras ingat samemeh ngabadega kakila nangkaran. Manehna kungsi ngaluluguan Karaman-Karaman satatar Sunda. Buh Karaman di wewengkon Pakidulan, Karaman di wewengkon Kaler, Kulon Wetan. Kabeh pada ngalulugu ka manehna. Cohagna di kalangan para jawara-jawara anu utamana jawara golongan neng tau ngaran Riwi Kuntring geus moal aya nu teu bireug deui. Saurang jawara anu jadi kekentong para Karaman. Memang bener. Kula memang Riwi Kuntring ki. Tapi eta mah baheula. Ku ayeuna mah ngaran eta teh geus teu dipake deui, geus dikubur ku kula. Ngadenge pangakuan kitu ti Nilam Kinasih. Ogoe para jawara beuki ngararempod. Anu mimitina tibang ngajudi-judi, ayeuna beuki yakin. Peda saeutik gedena pasti nyaho kabeh oge saha ari Riwi Kuntring. Kumaha tindak tandukna sabaraha taun ka tukang anu pernah ngagejleungkeun dunia kajawaraan. Malahan anu pernah nyapur rata karaton Parakan anu diratuan ku Nyimas Durgalarang. Nu narik perhatian nyaeta ku sikap si jawara kolot.
Sanggeusna nyeriwi kuntring jujur manehna memang ngaranna nyeriwi kuntring. Jol deku bade rengkuh ka dalam kinasi. Aduh, pangapunten bubuhu, pangapunten. Abdi Kijat Nika titilas pangayom di Gunung Manglayang. Nyanggakeun rewu-rewu panghormatan ka salira bubuhu. Hah? Jadi aki teh Kijat Nika? Panon nilam kinasi curing hak pedah kageuing ingetan manehna apal pisan ka Kijat Nika. Jelas nama kieu pamiarsa. Kijat Nika teh baheulana mangrupakeun salah sahiji anak buah atawah bawahan nilam kinasi. Kijat Nika dipercaya sina mingpin Karaman nu aya di wewengkon Gunung Manglayang. Salian Kijat Nika aya deui nu sejen. Cindakna sakabeh gorombolan Karaman boh di wewengkon mana wae nginduk nama pasti ka nilam kinasi. Muhun bubuhu, muhun. Abdi teh tilas pangayong di Gunung Manglayang. Walon Kijat Nika can waka cengkat. Sabot keur kitu Ratu Durgalarang muru nyamperkeun milu ngaregepkeun. Anu bener aki teh Kijat Nika? Nilam kinasi bangun can percaya. Muhun leres bubuhu, muhun. Gening aki teh panjang umur awet ngora. Nya kieu we aki mah bubuhu. Mung satu tas salira Nimas ngecageun kalungguhan bubuhu Karaman. Abdi sareng pangayom anu sanes oge ngiring ngalengserekeun diri. Sabenerna kula ngecageun kalungguhan teh bubuhan kageuing hoyong babalik pikir. Sok cengkat ki, cengkat. Ulah kikituan. Dayeuna mah kula lain riwi kuntring deui. Ayeuna mah ngaran kula nilam kinasi. Cek nilam kinasi nita Kijat Nika supaya cengkat. Sanggeus cengkat mah atuh nilam kinasi jadi ngobrol panjang lebar jeung Kijat Nika. Cukup lila nilam kinasi jeung Kijat Nika kalibat obrolan. Sakapeung para jawara milu mairan. Wanci peutingna tayoh nama para jawara teh can arindit ninggalkeun pabuaran. Maranehna kasampak aya di pakarangan Imah Denjaka keur ngarariung bari balak kecerakan ngahanca liwat. Nilam kinasi sakadar nyadian beas jeung lauk ladang nguseup Mang Dayung. Soal masak nama urusan para jawara. Sedangkeun Ki Borgol, si Jawara Cunihin, Ki Sapu Angin, si Bedog Sakembaran jeung si Oray Toto leuwih ti heula diinditkeun ka tabib anu deukeut sina di Ubaran. Tatuna lumayan parna sanajan teu paragat nyawa. Kayaan di jero imah kasampak nilam kinasi Ratu Durgalarang, Mang Dayung jeung Kijat Nika keur ngariung ngawarar angkong. Eusi obrolan nyata guara carita Kijat Nika soal masalah di Panjalu. Kabeh dicaritakeun teh nu kaliwat kaasup buronan nyatana si Tergos Hideung. Nilam kinasi nandaskeun deui lamun manu make Tergos Hideung teh langlang jagat bajing Sudraji. Atuh Kijat Nika sempat kaget. Masalahna tira langlang jagat hadir deui di Tetara Sunda. Cacap obrolan ti Kijat Nika pok Mang Dayung nyelang nyarita. Oh Nimas, salaresna mamang teh aya saurkeuneun anu penting ge teh Nimas. Cek Mang Dayung. Soal naon Mang? Oh tapi sateu acan hapunten nya Nimas. Omat saatos mamang ngadugikeun ieu teh ulah dianggap cariyosan mamang banyolnya Nimas. Cek Mang Dayung. Soal banyol mah mamang geus jadi pawangna lain. Ku ayeuna mah serius daria Nimas. Oh nya sok atuh rek nyaritakeun soal naon? Kieu Nimas,
bahasa Kidoger di dieu keneh sareng Nyimas Andewi. Harita Kidoger teh kantos nyarios ka Mamang. Nyarios naon? Nya Kidoger teh nyarioskeun upami caroge Nimas nyatana Den Jaka saleresna teh teu acan tilar dunya cenah Nyimas. Karek oge Mang Dayung parat nyarita kitu. Nah atuh ari ujug-ujug eueuh waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna Mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.